وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد نور العباد للهدى مهتما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم kami berjumpa membela agama alim ulama seluruh manusia kami berjumpa membela agama alim ulama seluruh manusia siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad akan bercahaya seperti bulan purnama siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad akan bercahaya seperti bulan purnama Allahumma sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad nurul ibadil muhtama kami berjumpa membela agama alim ulama seluruh manusia kami berjumpa membela agama alim ulama seluruh manusia
manusia. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad akan bercahaya seperti bulan purnama. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad akan bercahaya seperti bulan purnama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighun wasilah. Kami berjumpa membela agama, alim ulama seluruh manusia. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad akan bercahaya seperti bulan purnama. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad akan bercahaya seperti bulan purnama. Allahumma sholli ala kami berjumpa membela agama, alim ulama seluruh manusia. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad akan bercahaya seperti bulan purnama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu lama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Eling-eling dulur kadang ibadah ulah jambole kurang beting ulah wale apa orang
bae sabab urang geus pinasti nyawa dipun beku Gusti mata kudu hati-hati ibadah masing gumati ayo gerak cara dia menggengker hirup di dunia amal gersang berenjaga di akhir mal sulaya gening mah ngadono barona sang di bawah datang nate merenya ngageretak taya tempo taya berat taya penting taya raja taya kuring di mana aja kau sunting tebenang tempo awaking gening nyawa rejeng badan nugas lila babarengan datang mangsa pipisahan baturai dinam amitan sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad
ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabi'a sya'ni wa daraji akbata ya jil ratal alami Allah Allah ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabi'a sya'ni wa daraji akbata ya jil ratal alami Allah Allah ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabi'a sya'ni wa daraji akbata ya jil rabbal alami Allah Allah ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik Allah Allah ya Rabi'a sya'ni wa daraji akbata ya jil rabbal alami Allah Allah ya uhailal judi wal karami sidanan nabi 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 Abdul Qadir al-Jilani Habibin Nabi Abdul Qadir al-Jilani Habibin Nabi Sidanan 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 Nabi Abdul Qadir al-Jilani Habibin Nabi Abdul Qadir al-Jilani Habibin Nabi ya Taiba ya Taiba ya Dawala ya Isyadnale wa
والهيانا شغلنا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا ضوء الهيانا شغلنا والهوى نادانا والهوى نادانا ما سلام بأماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا ما سلام شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا ما سلام بأماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا يا بدرات منها جبل كمالي ماذا يعبر عن كل كمقالي يا بدرات منها جبل كمالي ماذا يعبر عن كل كمقالي ما سلام بأماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا ما سلام بأماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال ما سلام بأماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا يا فتاه يا فتاه يا رحمن يا رحيم يا فتاه يا فتاه يا رحمن يا رحيم إلهنا يا إلهنا يا شر لنا أمورنا إلهنا يا إلهنا من ديننا ودنيانا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستعذر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم يا جناب مكولات نبات surga kaijina jalma ngora ibadah telalawara arianu kaduana amal yanarana katiluna sholat duha bermoga rasa moga kaobatna langit harta hanterewas hantenya tibatan tinggal sholatna lima waktu berjamaah kalimana cipanona banget isin ku pangeran kagenepna ririungan di mana tempat ajangan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sholli salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanahallum bihi al-qadr wa tanfariju bihi al-qurab wa tama bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqi al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamatin wa nafasin bi adadin kulli malumilah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 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 subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jandal Husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jandal Husaini ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fatabat minhu budur misla husnika ma ra'ayna ya wajah sururi amata syamsuna amata badrun amata nurun baqanuri amata ibshiru wa ghalli amata misbahu suduri ya Habibi ya Muhammad ya Arushalah biqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini marra'ayna al-ihsanna bi'asyura illa ilaika walghana madghan adallat wal mala sallu alaika marra'ana al-ihsanna bi'asyura illa ilaika walghana madghan adallat wal mala sallu alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamlahu biha qalbi nura wa salaha wa surura wa tarzuquni biha rizqan wasi'an midrara wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adim, maknane wallahu a'lam bimuradi. Puja kalihna puji urang sami-sami panjatkeun ka Pangeran Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang tiasa kempal deui calik sasarengan patepang wajah patepung laung sareng ibu-ibu anu ngarange kerudung sareng bapak-bapak anu ngararangge kopiah. Maksud tujuan urang sadaya teu aya kajabi semata-mata ngagugurkeun kewajiban urang dina thalabul ilmi sakantenan dikaitkeun kana tawasul kanggo ngintunan kerabat keluarga urang ngutos aya di alam kubur, khusus bil khusus wargi urang anu name ngantunkeun kersana Bapak Ayat sinareng kersana Bapak Amas. Baik anu pupusna di Ciwangun, di Cikadu, di Cipatra, di Cisauheun, di mana bae anu name ngarantunkeun dulur-dulur urang, mudah-mudahan dihampura dosa perdosaana ku Allah Subhanahu wa taala. Ya kitu keneh urang oge anu ngaduakeun sami-sami urang sakantenan ngareteg dina mana ngadua ka Allah supaya urang dibabarikeun maot, supaya urang dibabarikeun paeh. Pertanyaanana meuning hese maot meuning babari maot? Jawab. Lamun hayang babari maot pertanyaanana iraha rek maot, iraha rek paeh. Jeung nu kumaha nu ngaranna maot. Iraha rek maot urang teu apal. Nganu pasti maot pasti bakal datang. Di mana posisi urang bakal maot duka di mana. Naon hartina maot? Hartina maot teh ngasaan nyobaan cuman mencicipi saja. Dalam arti jalmi anu dicabut umur ku Allah pupus maot ngaranna sabada diburebkeun kalabat kubur oge harita keneh dihirupkeun deui. Jadi hirup mah dua kali pak maot sakali. Ayeuna urang keur hirup tah teras engke dimaotkeun ku Allah geus maot teh dihirupkeun deui. Maot mah sakali hirup dua kali. Tah ayeuna urang hirup geus hirup terus dimaotkeun geus maot urang dihirupkeun deui. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Saur Allah sabada aranjeun kabeh dimaotkeun ku kami harita keneh aranjeun kabeh diharirupkeun ku kami la'allakum tashkurun supaya anjeun bisa syukuran kana kanikmatan ti kami salama anjeun hirup di alam dunia. Tah jadi urang lamun moal aya kahirupan deui mah kateu hari tawasul jang naon, ngaji kanggo naon, ngabangun masjid kanggo naon, thalabul ilmi kanggo naon lamun moal aya kahirupan deui. Tah upami jalma ayeuna hirup terus maot geus we tos kitu teh atuh geunah. Jelema rek ibadah, jelema rek salat rek moal oge. Tah pangna urang kedah salat, kedahna tawasul walaupun sunnah oge thalabul ilmi hukumna wajib sabab sabada maot urang bakal dihirupkeun deui ku Allah. Maot sakali hirup dua kali. Ayeuna hirup terus dimaotkeun maot teu lila harita keneh
dihirupkeun deui urang ku Allah, dipentak balitungan ku Allah, sakumaha urang hirup di alam dunia, nah loba dipake ibadah atanapi loba dipake maksiat ka Allah subhanahu. Sabab urang geus ikrar ka Allah, sering ku urang dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anu pihartosunana saknyana salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maut abdi, sadayana kagungan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ibadah kersaning Gusti Allah, urang hirup meureun da dihirupan ku Gusti Allah, urang maot da dimautan ku Gusti Allah. Pasti urang bakal kembali deui ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Anu kawitna urang diciptakeun tina taneuh buruk bari jeung bau bari jeung busuk. Nabi Adam oge bapa urang teh diciptakeunana tina taneuh. Nu asalna urang dijieun tina taneuh, pasti urang teh bakal kembali deui kana jero taneuh alias kana jero liang kubur teh. Tah jadi urang ka kenteng tong nyarekan. Naon sababna kenteng oge tina taneuh. Urang jeung kenteng teh adi lanceuk, urang jeung kenteng teh teuing kenteng lanceukna teuing urang adikna. Sabab kenteng oge dijieuna tina taneuh, urang oge tina taneuh. Kembali deui urang kana jero taneuh alias kana jero liang kubur. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam, dharma wawayangan bae raganing kaya pangawasa. Lamun sasarnya lampah nafsu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Cincang keling manuk cingkeng cinatan, cinggera araling asuka kubur buleneng. Jadi dalam arti lebetna ka jero kubur teh poekna taya hinggana, teu aya rencang oge sempit, tur urang kasal ngantosan di lebet kubur. Ngan untung we aya hadis Kangjeng Nabi, laulal hayat lahalakal amwat al qabru sundukun amal. Upami teu aya kanyaah mah ti urang muhalirut, teu kersa ngajarohan, teu kersa ngaduakeun, teu kersa takjiah, teu kersa tahlil, teu kersa ngaisolkeun kanu tos maot, kanu tos pupus, mangka ruksak, mangka nalangsak, mangka cilaka, dulur-dulur urang, wargi-wargi urang anu tos maot. Upami teu aya kasarean nyaeta hakul jar sifat kata tanggaan anu nahlilkeun, anu murebkeun, anu nguburkeun, anu ngaisolkeun, anu nawasulkeun, oge anu ngahadiahkeun, mangka ruksak pirang-pirang jalmi anu maot. Ruksakna nyaeta usiksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Didinya weh diayakeun urang takziah walaupun hukumna teh sunah. Oge saur Kangjeng Nabi, ibu bapak ieu bahasana. Kudu nyalarian aranjeun kuburan ti heula, samemeh anjeun dikuburkeun. Dalam arti urang kudu nyarieun kuburan ti heula, samemeh urang nyaeta dikuburkeun. Nah urang ti ayeuna kitu masih keneh hirup, urang geus ngagali kuburan, terus urang dicobaan, diheesan, dikedengan, mahi apa henteuna, terus ditutupan, dicirian. Tah engke mun urang maot dan dewek bakal di dieu ceuk Pak RT teh awasnya kuburan ieu tong kadiusian dan ieu mah jang urang, sabab geus kuburan urang. Dalam arti eta hadis bukan dalam arti urang keur hirup keneh geus nyieun kuburan. Da moal disangka stres meureun ku jelema, disangka gelo naonnya itu jelema ngagali kuburan ku sorangan, hirup-hirup keneh geus ngagali kuburan. Oge dicobaan deui, diheesan. Ngajawab eta jelema anu bobo, pancek ajengan, pancek ustad ceuk saha? Saur Kangjeng Rasul, saur Kangjeng Nabi, kudu nyieun kuburan anjeun ti heula maneh dikuburkeun.
dalam arti lain urang keur hirup keneh ibu bapak nyieun kuburan ti heula, dalam arti urang teh ulah mopohokeun kana maot persiapan perbekalan tadi teh sing loba nyieun amal hade jang pikeun balik ka jero kubur eta eusina hadis teh maksudna. Jadi kudu nyieun kuburan teh heula, jadi kudu nyieun amal teh heula ibitanim homsan qabla homsin teh jaga 5 samemeh datang anu 5. Hiji jaga maot jaga hirup samemeh urang datang maot. Kadua jaga beunghar urang samemeh datang fakir. Katilu jaga kasehatan urang samemeh urang gering. Kaopat jaga sempat urang samemeh sempit. Terus urang kudu daek ngahisab sorangan samemeh urang dihisab. Tah dalam arti selalu urang waspada inget kana nu datangna bakal urang nyerang jeung malakal maut. Urang tersehat urang selalu waspada inget sabab ieu kasehatan moal selalu sehat sabab urang bakal kakeunaan ku gering. Tah ayeuna urang tiasa sempet ngadamal masjid, tiasa sempet tawasul, tiasa sempet ibadah urang, kasempatan ieu ku urang diangge leres-leres soson-soson ka Allah, belum tentu isu kageto urang bisa sempat deui ngabangun masjid, nyieun kahadean, ngaos ngaji jeung sajabahna, engke mah bakal serba sempit. Dalam arti sempit urang ku urusan aliyah dunia, sempitna urang ku kajaga kesehatan jadi henteu, terus urang nyaeta kesempat ngaji, berarti kesempatan ieu urang kudu dijieun nyaeta poe anu hade. Gitu. Dalam arti selalu urang waspada ngajaga kesehatan. Sok lamun jelema geus sempit mah bisa kumaha sempit teh irah teh geus datang poe kiamat sempit geus mah bisa kumaha. Tah kasempatan urang ayeuna keur hirup mumpung sempat urang hirup keneh loba dipake ibadah ka Allah Subhanahu. Doakeun dulur-dulur urang anu maot anu pupus mudah-mudahan aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge doakeun deui anu dalaramal anu kerja wa ubay angkat damal engke Bapak RT Dahya dadan sabae duka enjing duka pageto angkat damal. Urang doakeun dulu-dulu urang khususna jamaah tawasul anu milari maisah kasab heula ka kota kanggo nganapakahan anak istrina, mudah-mudahan dilalancarkeun usahana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge mudah-mudahan sing sarehat badanna, sing salager saliratna, tur mudah-mudahan bisa hasil rezeki anu manfaat anu barokah kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos masih dalam keadaan repot, masjid nuju dikeureuh dibangun, tapi sim abdi teu ngalarang moal nahan lamun aya kasempatan pada malam pagawean anu bagus anu hade urangna sehat cager, tah kasempatan eta manfaatkeun ku urang. Sabab sarua nganapakahan anak pawajiban oge hukumna wajib. Saur Kangjeng Nabi anfat imaha ida to'amta. Paraban anak pamajikan maneh sing hade sing seueuh sing nepikeun ka merek baju weuteuh imah anu kageuh bahkan tumpakan sing nepikeun ka reuneuh. Nah, pamajikan nu boga pamajikan lamun ustad aden merek reuneuh naonna da eueuh ai lain doma we maneureunna. Bere pamajikan teh parabna nyaeta anu hade pakaian anu weuteuh bere imah nu pageuh bahkan tumpakan sing nepikeun ka reuneuh dalam arti ulah nepikeun ka nyintul. Mangga Bapak RT sok arangkat damal semantawis teh salios bangunan di Kengsal heula walaupun aya nu sedekah melalui rekening murang kalih teras berjalan iuran nu ka pasar dan toni saha bae tetep mungkin insyaallah aya catatanana. Kenging artos 1 juta simpen di material, kenging 2 juta simpen meser dari besi. Nah ayeuna ibu bapak anu rada kaabot beuberatna kantun nyata meser besi tihang-tihang parantos rengse tinggal tihang-tihang besi anu sapalihna. Mungkin aya artos nu gede.
dan acara ngabangun masjid mah nu penting urang geus ngajan, urang geus niat dalam arti hayang ngawujudkeun masjid bangunan di urang ka tempat ibadah kumaha Allah ilaha we sadulina saanggeusna bade ilaha oge cek abdi teh perlahan tapi pasti biar lambat asal selamat liren heula. Ngan dina poe isu mah wayahna bapak-bapak ge nu teu angkat damal kasok-kasok rengsekeun heula paku-pakuna bilih katarincak umurang kalih jadi cilaka jadi seukeut termasuk di lalempeng-lempengkeun sugan we urang teh bisa muntas kana jalan nu lempeng mana ihdinas siratal mustaqim teh jalan nu lempeng dalam arti jalan anu lurus, jalan anu bagus, jalan anu hade, nyata jalan nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala ngalampengkeun paku sugan urang bisa lancar nyebrang kana cukang jembatan Siratal Mustaqim. Amin. Ya Allah ya Rabbal triplek-triplekna dibereskeun ulah pasorengkahan. Semen aya opat sak deui manfaatkeun bisi gelas kaprot-kaprotkeun usaha we eta mah sing gaduh inisiatif sorangan terkadah digoongan wae teu kudu ditongkrongan wae nu penting rapi beres bangunan teu acak-acakan tangin Bapak Aples ngayakeun iuran tiap dinten minggu nu sok dipungutan ka ibu-ibu bapak-bapak aya catatanana tulis bisi engke tah aya anu sedekah kana rekening kanggo Masjid Jami Baitur Rahman ditulis di mana bae catat geus rada gede balanyakeun termasuk kotak-kotak amal inisiatif Bapak RT Dahya jeung putra-putra ini bereskeun heula teuneunan di tiap warung-warung toko-toko nu mata katempona rame alus cokot sabulan sakali mun aya 10 kotak ge hiji kotak leutik 100.000 kumpulkeun balanyakeun terus diputar termasuk Bapak RT tadi tos ngadamar bor bereskeun catatan bereskeun insyaallah tiap-tiap poe Jumat ku abdi diumumkeun ka bapak-bapak masyarakat Ciwung Kulon ka mana anu teu dongkap ngiring tawasul kade nu terangeun dinten Jumat pasti terangeun dikumpulkeun besok dibereskeun heula Senin ulah sampai geus paku-paku dibereskeun triplek-triplekna dirapikeun jeung sabagian termasuk tempat tawasul tah mungkin Bapak RT Bapak anu sanesna dalaramal heula ge tos rada jongjon ke ngeureuyeuh deui kitu maju deui berjalan deui aya padamalan damal deui liren padamalan ngeureuyeuh deui sarua eta ge leuwih wajib bahkan gitu ngan apakahan anak pamajikan mah dosa urang hukumna lamun ngalantarkeun anak pamajikan urang bisa sobar keayaan teu mangi rokok teu mangi kudut teu mangi naon tapi bibir awe mah bibirna dua sabab moal bisa tahan di luhur bibiran di handap bibiran awe mah geus pasti moal kuat awe mah lamun teu aya ieu ragap teu aya teh geus pasti bakal ngomong tasok anu dalamar waktos kasab-kasab santai we eta mah nu penting urang kasabna karena Allah ngabangun masjidna ge karena Allah ngusahakeun anak pamajikan ge niatna karena Allah supaya urang kenging pitulung Allah Subhanahu wa ta'ala mah didoakeun di samping tadi ngadoakeun anu pupus anu maot tilu ngadoakeun anu geus sarodaqoh nu kamari tos aya catatan-catatanana anu 500.000 anu 1 juta anu mere semen anu mere eta kamari nu tos aya catatanana dina poe Jumat diumumkeun selalu dibahas dioles terus dibaca supaya sering diomongkeun sering didoakeun supaya tambah mundel ganjaranana barokahna amin ya Allah ya Rabbal nu ngabantos tanaga nu kurang kuriling dadan Pak RT kamari ka tiap-tiap lemur bahkan dibantos ku Toni bahkan nu mantu tanaga ibu-ibu nu masak sarua muarek bosan-bosan terus didoakeun supaya tambah semangat kana ngajalankeun sedekahna jeung supaya ngocor galir ganjaranana ka kerabat ka dulur-dulurna
Mang Ojil sarua doakeun keur di Sumedang gawena wa ubay tadi parantos angkat Abah Adi damal angkat jeung epul sadayana dina bade padamalan ge jamaah tawasul aya padamalan mah mangga sok dalaramal heula insyaallah tawasulan mah moal wiren wengi Jumat wengi Senin oge sok sanaos aya limaan opatan dijalankeun wayahna anu dicisaukeun Abah Haji Ma Emi wa Mimin sadayana keur sehat mah keur calalager wayahna maksakeun nyempetkeun dongkap ka dieu supaya tambah-tambah diijabah doa hari kehadiran kolot mah mun benar nyaeta nganggap anak nganggap dulur tong dilupaskeun kitu wae orang Cisauheun sabab abdi pertama lingih di Cisauheun heula maneh di Ciwangun. Jadi wayahna orang Cisauheun mah sudah ada di dalam hati sanubari tos aya catatanna isol ratagemana inisiatif sorangan sabab sate acan di Ciwangun di Cisauheun heula tah ku ayeuna sakitu wayahna dukunganna dina ngalaksanakeun tawasul wengi Senin wengi Jumat anu sok biasa mah dipayun terkecuali emang nu acan biasa seueur di Cisauheun teh dulu teh lebih di 50 Pak Ojinya sadayana keur kompak sebagian undamal sebagian geuna kana hadis al imanu yazidu wa yanqus kadang iman naik turun teh mun keur daek-daek keur mung keur purun-purun keur daek-daek tapi reung keneh ari teu ngicieun mah tapi batin terus naik supaya kerabat keluarga masyarakat Cisauheun teras kasebut mangkana tiap malam Jumat malam Senin sok disebut pi hadal Korea Cisauheun pi hadal Korea Caringin pi hadal Korea Cipatra Cikaduk sadayana sok disebat tiap tawasulan teh dadoakeun ka eta ge mudah-mudahan jamaah tawasul sing salarehat salalagur sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Oke, nu teu damang urang doakeun mayati nu di Ciroyom teras Ibu Wiwinya lagi sahat Ibu Wiwin kumaha mah edah kabarna mah edah tos rada engget-engget mah edah mudah-mudahan sing teras salamina sehat salami kamari teu damang dijantenkeun panyawat rahmat amin ya Allah ya Rabbal. Kamana mak wati anu sok gogorokan di Cikaduk ayatnya apakah palumbon deui kitu mayati engke urang bilari mayati emang sok rada resep walaupun gruwak gero oge jadi milu nyaeta ngahaneutkeun suasana cacah lamun teu aya nu nyanak mangmurdina hese dina mapahna deui take ku Epi diwartosan mak cacah mah dipangku ku Bapak Epi nyata Bapak Nurdin Nur Cahaya din Agama. Jadi Bapak Epi mah kudu leuwih giat getol dina ngalaksanakeun tawasul teh kitu pi sabab ngaranna Nurdin ari Nur Cahaya din Agama cahaya dina agama kudu jadi penerang sabab ngawitan Rama Epi lingihna Bapak Nurdin di dieu termasuk engke diwarang mantau nempok masjid anu keur dikeureuyeun dibangun terus disebat terus tempat tawasul dianggit caralik ku bapak-bapak di dieu teras dipalih kitu mudah-mudahan sing tambih barokah amin. Oke Bapak Aceh ieu Bapak calon dewan tetep da ari ngaduakeun mah hakul muslim alal muslim hak Islam jeung Islam kewajiban sesama umat Islam jeung sesama umat Islam saling ingatan saling alingan termasuk saling doakeun dikabul jeung henteu nama sangat bener ka Allah nu penting nama urang geus ngadoakeun anu sae mudah-mudahan Bapak Aceh aya ajaman ada niat ingin